cek malaikat, hei ulama yang tulis-tulis baik ai kitu mah nu masantren, nu kitu mah nu ngaji, nu kitu mah nu salat, ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid tuan Syekh protes malaikat hapus cek malaikat Gusti teu ridho kula mah sebab lamun dianggap murid tuan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh saralatnya na salat dage uca aco nya salat inget ka karunggoni nya salat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka tuan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka tuan Syekh ku malaikat teu ridho lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek tuan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sia yai malaikat sia rek protes-protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jadi kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jarore kalimpunan kudu bagus idit sia malaikat ka ditu masyaallah cek malaikat teh bisa digagugugat walara tah tah mantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil bayda al-hadis langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja senarang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisanageungna nyaeta nikmat iman senareng Islam shalawat senareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid bil khusus ka kersana Kiai Haji Turmudi oge ka para kiai-kiai nu sanesna nukusim kuring dimulyakeun mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah para habaib alhamdulillah di tengah-tengah urang aya Habib Umar Tohar Semarang hadir di tengah-tengah urang aya Habib Cocoan berikut Habib Lutfi lelembutan alhamdulillah nyana hiber alam hadir lantaran tadi penting merasa kurang sehat periksa dokter mudah-mudahan urang dakeun sing enggal damang sing dibere kekuatan ku Gusti Allah jang pun tayangeun urang sarerea oge ka para aparatur pemerintah alhamdulillah aya Bapak Gubernur Bapak Bupati kemudian pertahananana alhamdulillah Dandim Kapolres aya kabeh ngan amanat nyana dek ngaji bae cenah ka dieu bupati ge cenah lah kula mendek ngaji bae moal ngomong oh masalah geus amanat jadi nyana dek khusu ngaji
antak tadinya na rimbasa cerik inget bebenena nu putus teh. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah urang dina tahun ieu kumpul sakumaha biasa dina raraga haul Sultan Aulia anu ke-59 cikeneh mah tahun kamari urang haul sakumaha paweha tadi nyarita urang geus datang deui padahal anu geus eueuh loba nu tahun kamari milu tahun ieu henteu loba urang ge nu tahun ieu milu haul tahun isuk henteu asana ambalaya nu dihareup ti heula cenah aya duit tukang mah geus tarempok kabeh tah mah leuwih ti heula tah mah nu jelas bati jaho ta umur urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, selama 59 tahun di dieu kupun rama didirikan amanat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai tuluy sabada pun sepuh daya diwasiatkan ka sim kuring ulah majar bahwa sim kuring teh ahli toriko eueuh sakadar katitipan haul jeung katitipan amanat nu sejenna ternyata lamun urang jaritakeun toriko isin ku hesekna imangan sakadar nyarita bahwa di dunia ayat toriko di Indonesia ambalaya toriko salah sahijina nu datang ke Banten dibawa ku Syekh Abdul Karim ialah toriko Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jika pun Bapak Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli menang ti guruna Kiai Arsyad, Kiai Arsyad menang ti Ki Dahlan bin Arja, kemudian menang ti Ki Husein Carita, terus Ki Husein menang ti Kiai Agung Asnawi Caringin, Kiai Asnawi menang ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim menang ti Kiai Ahmad Khatib Syambas, Ahmad Khatib Syambas menang ki Syamsuddin, Syamsuddin kaing ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad menang ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah menang ti Syekh Utsman, Syekh Utsman menang ti Syekh Abdul Rahim, Syekh Abdul Rahim menang ti Syekh Abu Bakar, Syekh Abu Bakar menang ti Syekh Yahya, Syekh Yahya menang ti Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin menang ti Syekh Waliuddin, Syekh Waliuddin menang ti Syekh Nuruddin, Syekh Nuruddin menang ti Syekh Syarifuddin, Syekh Syarifuddin menang ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin menang ti Syekh Muhammad Hatak, Syekh Muhammad Hatak menang Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz menang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddasallahu sirrah, Syekh Abdul Qadir menang ti Abu Sa'id Al-Mahzum Al-Mubarak, Abu Sa'id menang ti guruna Syekh kitu Abdul Faraj At-Turtusi, Syekh Abdul Faraj At-Turtusi menang ti Syekh Abdul Wahid Tamimi, Abdul Wahid Tamimi menang ti Abu Bakar Shibli, Abu Bakar Shibli menang ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi menang ti Syekh Sri Sikti, Syekh Sri Sikti menang ti Syekh Marufil Kurhi, Syekh Marufil Kurhi menang ti Abu Hasan Al-Ridho, Syekh Abu Hasan Al-Ridho menang ti Syekh Musa Al-Kazim, Musa Al-Kazim menang ti Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir menang ti Syekh Muhammad Ja'far Siddiq, Syekh Muhammad Ja'far Siddiq menang ti Syekh Imam Zainuddin, Imam Zainuddin menang ti Syekh Sayyidina Husain, Sayyidina Husain ti Sayyidina Ali, Sayyidina Ali ti Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul menang ti malaikat Jibril, malaikat Jibril menang ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Etalah silsilah mu'tabarah Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu jlig ka Banten dibawa ku Ki Abdul Karim,
dikembangkan alhamdulillah. Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung, terus Kalabuah, alhamdulillah berkembang terus. Per detik ieu basi keneh aya nu nyarekelan walaupun lamun ditaliti geus teu pati sesuai. Di antara kesesuaian ahli thariqah nu ayeuna, ahli thariqah nu ayeuna teh sok ngadahar duit ti pamarentah. Ketika ahli thariqah ngadahar duit ti pamarentah batal, norekatna batal. Nu mantak babupati mah teu mere duit ka kula. Nyaho teuing kulana teu daekeun nyaho pelitnya na. Nu jelas lain. Diterima mah diterima ngan dibikeun ka kotok. Ke kotokna dipenci tidak ku kula. Atuh kene-kene ketel. Nah iyalah di antara anti ahli thariqah ialah menta pang anti-antina lamun aya ahli thariqah menta batal norekatna. Di antara anti ahli thariqah adalah ngaharepkeun pamere ti batur toma ngaranna batal norekatna. Di antara batalna norekat di mana-mana ngahutang. Cenah ieu mah lain ngahutang ngredit. Wah atuh apa maning iku mah wede. Mengkonon sirama. Iku mah lebih parah ge. Ya Karim. Nah, deuleu kurang ahli thariqah ti mimiti Lebuan. Serang. Datang ka dieu mana? Aya ahli thariqah mobilna menang ngredit goblok. Nah, iyalah aya 10 anti ahli thariqah teu kudu dibacakeun kabeh leuwih parah ka ditu lama eta beta sakitu masyaallah Karim. Mandak isin lamun jaritakeun tarekat ngan kulantaran ieu mah ala kadar kawasiatan atuh diteruskeun we. Emang cenah kieu tilok ngahutang osok. Aju kumaha teh batal ngan kula mah mayarna 2 kali lipat. Nyana bungaheun kan. Nah, ai Bang Habib Rozak makan ngeridit bloon kan. Masa norekat ngerodit. Di mana awalna berangkat tarekat nu sabenerna? Nu sabenerna mah kieu. Ketika manusia ningali matana, wah pemandangan Masya Allah luar biasa. Ningali nu gelis-gelis ya Karim. Ya Allah ya Rabb. Ketika orang ka parahyangan ningali mojang parahyangan Masya Allah. Ketika orang ka Mesir ya Karim, oh nu jore di Mesir mah. Ketika orang ka Yordan, ka Maria, ka Uzbekistan ya Karim, ningali awewe teh nu jore barang balik deui ka Indonesia ka Cikupa Masya Allah. Okos lain le jelema. Iyalah dadalean eta teh apakah aku kudu dikitukeun bae. Ketika beralih kana dedengean ngadenge dangdut, ngadenge pop mie, ngadenge jazzman dan lain-lain sebagainya. Ieu ceuli ngadenge suara-suara musik anu ngeunaheun langsung menyentuh hati. Masya Allah Karim. Apakah kudu diantep dedengean model gitu? Ketika aambean anu nyengat urang meuli minyak tising kofur buatan Feris ambean ke orang wih tajamlah luar biasa. Urang liwat set kosmait anyar luar biasa. Dah tidak kadaharan dimimiti nulada nutiis nu amis nu hasem dan lain sebagainya. Ira rasa nikmat ngeunah perasaan lezat beralih karena pakaian, beralih karena kendaraan, beralih karena bangunan. Apakah kudu kitu hirup nu sabenerna? Setelah diteliti horeganan tina kahirupan Kangjeng nu Kangjeng teh uswatul hasanah anu memberikan khusus ka Hudzaifah, memberikan khusus ka Sina Abu Bakar Siddiq, memberikan khusus ka Sidina Ali, memberikan khusus ka Khulafaur Rasyidin jeung beberapa sahabat-sahabat anu lain anu sangat
sederhana, cukup baju ngan hiji atau dua, cukup mun ngadahar korma hiji kuduaan, cukup mun sare ulah make anggel geus bae make leungeun bae kos kieu, atawa lamun endek make anggel dibuatna tina kayu bae. Malah di Baduy mah pan anu dianggelan teh lain hulu, ieu kapan nyana mata suku dia mah ku tarolol cenah ai hulu nu teu digawe dianggelan, ai suku nu capek teh dianggelan. Gitulah orang Baduy. Emang bener eta di dia aya badul teh nu make jas hideung eta Baduy. Mananya? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, tina titinggalian dedengean aambean rasa jeung perasaan-perasaan kenikmatan iyalah anu kudu diopenan, iyalah anu kudu diropea. Ternyata horeganan eta mangan sakadar zahir, lamun hirup nutur-nutur zahir bae, kaayaan mata terus dituturkeun, kaindahan ceuli dedengean dituturkeun, kahayang irung sungut jeung sajabana dituturkeun, silaka urang bakal walaupun urang maca dua kalimat syahadat, maca la ilaha illallah kalimatun thayyibah saheulaanan lantaran urang teu pernah ngekang nafsu, bakal aya hitung-hitunganan kejaga di akhirat. Maka ibadah ngan sakadar zahir doang, ieu mah ngan sakadar fikih. Sok reberesan make fikih, imiti make sapinah datang ka Fathul Muin, Fathul Wahab, Tuhfah Ikna. Iruk dengan sakit kitu be urusanana teh urusan zahir be. Lantaran temangan sakadar Islam, Islam mah ilmuna ilmu fikih. Sasaranana ngan sakadar jasad, tujuanana adalah sasaranana jasad, tujuanana ngan sakadar syariat. Jelema nu ngalaksanakeunana ngan sakadar disebut abid, pagaweanana ibadah. Eta teh ngan sakadar zahir we, jelema kuari ibadah ngan zahir hungkul, ditingali ku urang beuh tarang namanya hararideung ieu deui. Wahara jasa. Calanana leuwih panjang tibatan samping. Bagus-bagus. Wah, wahara. Lamun sujud angel mun loba jelema tapi. Lamun sorangan hampir teu sujud. Lamun loba jelema masyaallah duhana bae duha 24 rakaat. Eta lamun loba jelema mun loba jelema teh duha. Nah, ilah zahir mah kos kitu bae. Nah, lamun urang nutur-nutur zahir bae kos kitu bae hirup teh eueuh nanaonan sakadar cangkang. Di akhirat engke bakalna moal bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sebab ngan sakadar ngurusan zahir doang. Patalina ngan jasad, naik kuari kana iman. Iman di dia urusanana adalah qalbu. Ilmuna disebutna ilmu tasawuf, sasaranana adalah qalbu. Sasaranana adalah qalbu. Pagaweanana adalah disebut ubudah. Gelarna ngaranna zahid. Mulai kuari ngurusanana ngurusan hate, awak dibarengan ku syariat fikih, qalbu dibarengan ku tasawuf. Mulai hirup berbarengan berdampingan bakal indah geura. Lamun hirup ngan sakadar zahir doang urang kababawa. Tahun baru kumaha kahayang urang puncak alhamdulillah. Bupati biasana ka puncak kuari aya di dieu. Zikirnya na, gubernur zikir. Wallahu alam ke sore merencana ka mana wallahu alam. Urusannya na geus mah. Penting kuari aya di dieu. Nah, iya urang lamun urusan zahir bae capek. Tapi ketika jeung batin indah. Kula sok inget ka dongeng. Aya hiji jelema ngurusan tangkal korma, kebon korma jeung kebon anggur di Mesir. Diurus kunya. Nu bogana teu pernah ningali ka kebon. Satu ketika nu bogana ningali ka kebon, kaget. Lain kaget ningali korma baragus, lain kaget ningali anggur baragus, kaget ningali nu ngurusanana pamajikana
Masya Allah cak nu boga kebon imal lain lalaganya ima turun ti kayangan kayaknya akhirnya tuh karena ge lalaki sugih kan bisa baik salakina digerokeun sini maneh balanjanya ka toko ye balanjana loba jasa disuris ku nya nah ye balanja ka toko tah duit dah brak pamajikanna teu meunang milu ti tah ngajagaan kebon atuh ngaranna ge bujang berangkat bae cenah memangkaningkan naik onta pamajikanana di deketan ku nya neng salaki eueuh ieu kan kebon anu kakak nu kula masyaallah neng lah geus pokona mah gaji ulah dicaritakeun deh bakal ditaikeun sementara diguprakan duit we tah ieu mah cekel bejang nih ribuan real dirham maksudna naon tutup pintu-pintu kabeh ulah aya nu neuli tutup saya geus ditutup di deketan ditoel cek si neng keheula gitu aya kene anu muka periksa deui ku bos bos atuh mangga geus make calana jero bos geus siap bae gegeran bae lawang mana ieu muka ieu ya Allah balik deui ka dieu nya neng geus tertutup kabeh hiji deui cek masih muka keneh wah bos neangan ka unggal juru ka mana geus tertutup kabeh cekel si nengna tendeun di pos langsung ditangkarakeun cek si neng aya keneh hiji anu encan nutup naon ieu pintu hati teu daek nutup ieu mah anu terus bae komunikasi jeung Sang Khaliq anu nyana aya teu pernah eueuh nu nyana ningali teu pernah buta anu nyana ngadengen teu pernah torek anu nyana uninga teu pernah bodoh ialah pintu hati ieu teu pernah nutup hati abdi mah kadeule bae Sang Khaliq teh andai kata Tuhan bade ngazinahan abdi nyangakeun sadaya-daya ngan pintu hati abdi teu pernah nutup muka terus asa babarengan jeung Sang Maha Pencipta sakitu bae abdi mah langsung eta boboga anu kekenceng turun ampere ampere turun tatadina 12 volt langsung Masya Allah jakna ternyata horenganan jelema anu dianggap susah jelema anu dianggap hina jelema anu dianggap teu berdaya orang ngabogaan iman anu luar biasa aing anu dianggap gagah nu dianggap sugih nu dianggap boga tapi ternyata orang tertutup mata hati Gusti Allah tobat cek eta bos langsung nyana bebeja neng iya bapak rek tobat kumaha tobat bababari cek eta kumaha bukakeun mata hati justru itu daek muka-muka coba cek jana ngagebruskeun maneh ka sumur si neng bisa aja saya si neng engke ge lamun ngagebruskeun maneh ka sumur tah engke kadeule bakal kadeule ke kabeh ge Gusti Allah ge langsung kadeule pae ngaranna tah mah tuh nya eta sok geura ge urang datangan cek si neng teh ka kiai-kiai anu imanna tebel anu imanna bener-bener kuat anu mata hatena terbuka nah etalah urang teh kuari ieu nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz seorang kutubul aulia anu tadi dicaritakeun manakibna ku Kiai Turmudi rada aya kakurangan teh geus tikulan nambahan bukuna panjang satungtung deuleu wabeh anu milu haul anu apal kangarana anu pernah nganasab ka anjeunna ditulis bae wabeh ditulis sebagai muridna ku Tuan Syekh tulis kabeh malaikat protes dina Bahjatul Asrori caritakeun cek malaikat hei ulama yang tulis-tulis bae ai kitu mah nu masantren nu kitu mah nu ngaji nu kitu mah nu salat ari nu kitu mah anu ibadah gawe tulis sebagai murid apa ieu nu jara rauh anu henteu saralat salat maghrib isya henteu aya subuh jam 8 namanya nu kos kitu murid Tuan Syekh protes malaikat hapus
cek malaikat Gusti terido kula mah sebab lamun dianggap murid Tuhan Syekh ka sorga kabeh apa dia teh saralatnya na salat dage uca aco menyasalat inget ka karunggoni menyasalat inget ka si eta nu mana si itu teh anu nyenghel teh kata bagus diprotes ku malaikat langsung ka Gusti Allah cek Gusti Allah tanyakeun bae ka Tuhan Syekh coba siap henteu diprotes begitu diprotes ka Tuhan Syekh ku malaikat terido lamun ieu kabeh dianggap murid kabeh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ngomong ke sie yai malaikat sia protes-protes ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah lamun aing dianggap jadi kutubul aulia nu kumaha bae kabeh dianggap murid aing ya nu jorek teh anu jorek perlu disapaatan tulis di bukuna nyana jorek aing bagus nyana jorek murid aing dianggap wali bagus geus nu jarore kalimpunan kudu bagus edit si malaikat tadi itu Masya Allah cek malaikat teh bisa digagugugat walara tah tah mantak ente geus teu kudu saralat asal hadir jadi murid geus ge cenah kieu teh teu kudu diomongkeun ya kami memang geus tilok ieu nah ilah keistimewaan kutubul aulia malah diantara anak karomah Tuhan Syekh teh pan hebat jasa aya jelema boga anak awewe hiji-hijina begitu hiji-hijina ke laut maot laporan indungna ka Tuhan Syekh aya naon kula boga anak hiji-hijina maot atuh geus maot mah geus lain kitu hayang hirup deui bae teh atuh laraonan cek Tuhan Syekh teh atuh geus maot teh henteu kula mah hayang hirup deui bae ngan hiji-hijina langsung ngadoa bihaki jadi dan lain-lain sebagainya Gusti panghirupkeun deui eta karunya awewe ngan boga anak hiji-hijina yes cek Tuhan Syekh teh ka induna balik ka dieu saya ge di imah guguran bae nyana bunga sebab Tuhan Syekh mah pan tilok kabohong cara Habib Rozak lompat pasti cenah ieu nah barang datang ka imah di deuleun di kamar eueuh balik deui nyana ka Tuhan Syekh Tuhan pan biasana Tuhan tilok bohong ku ieu eueuh mah kadoa deui ka Gusti Allah ya Rabb bihaqi jadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dulubi kamahril maut ya Allah tetapi lamun ku Gusti dihampura anggap kula hampura panghadirkeun deui ya Rabb langsung balik aya ge imah bunga teh awewe datang ka imah eueuh deui bae aduh sakira ieu bacaan orang kieu Tuhan Syekh kok ieu mah jadi magol kieu asana ngadahal duit gubernur kajen hukum lagi teu beres ya langsung berangkat di ke Tuhan Syekh encan aya encan 3 kali begitu 3 kali ngototnya na gas balik lamun kuari Allah awas ancam kukula Gusti Allah baik eta keur carita ngomong papada nu bodoh ku gede-gedena ka kutuban Tuhan Syekh akhirnya langsung datang ka imah ayah langsung sujud Tuhan Syekh sanggeus sujud cerik teu ngomong cek Gusti Allah hai Abdul Qadir kunaon maneh teu laporan geus aya Gusti ngisin kula ngisin mainnya kutub angel diijabahna tah lamun doa mamin mah bener masa Habib Rozak geus tah mah sabulan ge teu diijabah masalah no problem kula mapan kutub jekeun masa angel sih cak Gusti Allah teh hampura Gusti Allah minta hampura urang tau jaritakeun Tuhan sepuara Abdul Qadir jang nutupan kariweuh anjeun jang nutupan kasedihan anjeun jang nutupan kehancuran hati anjeun geus ayeuna mah hampura yeuh dibejakeun pertama maneh menta lantaran beak di laut di daharan laut awakna kula karak putus malaikat Jibril segera kumpulkeun doa nu pertama Jibril titah ngumpulkeun doa nu kadua
kakarak ge dihijikeun di jalan. Awewe nanu mindungna datang ka imah nyana di jalan kene. Doaku katilu kakarak aya di imah. Atuh sakitu mah sedeng we cek Gusti Allah atuh. Teu bisa. Gusti mah maha khaliq, abdi mah maha makhluk. Gusti mah teu kudu ngutus Jibril, deuk aya bae atuh. Deuk mana kekawasaan Gusti mah jam kudu make Jibril segala rupa. Behey. Parah ieu cek Gusti Allah. Geus. Nungges bang geus bae. Nungges bang geus bae ngan ka ditu moal deui. Ambo. Kuari mah kieu. Utlub matatlub. Penta ku anjeun naon dipake ka hayang bakal diijabah. Andai kata anjeun nyekel dangdaunan bakal jadi duit ka hayang anjeun jadi. Andai kata anjeun nyekel batu-batu bakal jadi emas jadi. Andai kata anjeun leuleuh bulung hayang dijadikeun emas jeung mutiara jadi. Sok utlub matatlub. Lain eta abdi lain eta teu hayang abdi teu dahar teu nginum mentang mata ti peuting teh teu hayang eta Gusti. Nu mantak abdi teu sare unggal peuting zikir ka Gusti taqarrub tafakur mujahadah abdi teh embung neuleuh dunia indah, embung neuleuh gunung emas, embung neuleuh dirham, hayang teh neuleuh teh ka Gusti bae karidhoan Gusti. Manya abdi haju dibere nu kos kitu teu hanai abdi nu kitu mah. Teu hanai. Atuh ayeuna hayang naon? Abdi mah nu dipikiran teh lain diri abdi. Abdi mah nu dipikiran teh lain sasaha. Tapi umat sabada abdi teu aya. Lamun Gusti Rasul junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun ummati kuring ge sarua kos Kangjeng Nabi muridi sanggeusna maot Kangjeng selalu inget ka umat sanggeusna maot kaula selalu inget ka murid kaula pamenta abdi mah Gusti geus bae hayang disalamatkeun seluruh murid kaula sakitu bae abdi mah insyaallah teh Gusti Allah geus atuh tanda tangan Jibril tanda tangan geus memang geus bakal mah dihampur tanda dihampurana cek Tuan Syekh kumaha ismuka ka ismi al-azam ngaran anjeun kos ngaran kula nu agung ketika ngaran kula nu agung dipake taqarrub ka kaula kula selalu ngaijabah doa teu kudu make ngaran kula make ngaran anjeun bae asal nyebut ya Abdul Qadir istajib du'ana ya Abdul Qadir Gusti Tuan Abdul Qadir coba pang aijabahkeun pamenta abdi panghasilkeun abdi teu kudu ka Gusti Allah ka Tuan Abdul Qadir geus cukup mantak sadunya kabeh 5 benua eueuh nu teu pernah nganasab ka Tuan Abdul Qadir kabeh ngahadiahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani cenah Habib Rozak sakitu Abdul Qadiran kok teu diijabah Abdul Qadir nu mana heula sebab nyana boga babaturan ngaran Abdul Qadir Habib Peing atuh teu moal bere jangan yang itu Bib yang ono nah lumantak pelebah kolbu kudu diurus Masya Allah karib lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ingat ka muridna penerus toriko nu mana baik nu enggeus dimuktamarkeun di Indonesia melalui Jatman atawa anu lokal sarua bae kabeh mikiran teh kumaha bangsa kumaha negara kumaha umat jelema anu cicing dimui mah mikiran ngan sakadar sagulipek samuyeun jelema anu didepak dan sakadar sagulipek sadepageun jelema anu boga yayasan mikiran teh ngan sakadar kumaha murid yayasanana jeung sagulipek yayasan tapi ahli thariqah pemikiran anak kumaha umat di Indonesia kumaha negarawan kumaha bisnismen kumaha jelema nganggur lamun Pak Gubernur memikirkan tentang nasib rakyatna kumaha supaya ulah miskin lamun Pak Bupati sakabupaten memikirkan umatna supaya bener-bener supaya bener-bener umatna ieu bisa sejahtera
tetapi kiai manu mikiran teh lain kitu. Kumaha Pak Gubernur supaya salamet dunia akhirat, kumaha Pak Bupati supaya salamet dunia akhirat. Jadi dunia mah mobil naon ku bupati dibogaan ya ambalayahnya mobilna anu muter bae eta mobil naon anu muter bae eta naon anu muter bae mobil naon nu nyana eta boga ka molen-molen anu eueuh saungan teh anu saungan mobil naon nu aing teh nyaho nu sia kisarua teh nyaho da urang mah bodoh mah nu nyana geus bugu mobil kap bupati jang duniana kurang naon tapi kula mikiran salamet moal si bupati di akhiratna jih ahli toriko mah memikirkeun teh kadinya lamun ningali jelema malam tahun baru dar ya Karim Masya Allah ngabeakeun duit nyana duit tang ti mana duit nyana kabungah nyana tetapi di akhirat salamet apa moal sih ketika jelema dagang geus puguh dagang anu amruk batur mah moal terus ieu dagangna kitu jualan lu rugi jualan rugi tereh geus anta mah ieu nu untung bae dagang untung ah ieu jelema salamet moal ahli toriko mah memikirkeun teh kasalamatan fid dunya wal akhirah. Kula mah inget ka dongeng di Baghdad aya hiji ngaran kiai ngaranna Bahlul. Ketika orang zarah ka Baghdad ge aya di merekna Maqbarah Bahlul. Kura liwat kadinya aya urang zarah heula Ki Bahlul ya. Ki Bahlul teh okos Bunawas. Begitunya na dipanggil ke kerajaan sekali, dua kali, tilu kali, LHDR datang. Begitu datang, kan korsina geus dimerekan dah. Geus dimerekan, Habib Rozak kan merekan diuk bae. Jadi mah teu aya merek sebenarnya namanya. Nah, ieu nu kos kieu ieu. Ilegal. No problem. Nah, eta Ki Bahlul datang. Begitu datang ke kerajaan diuk di kursi raja, wah tumpang kaki kieu ngarokok Bahlul. Mangkaning dandim aya kon kuari Kapolres aya kan, nah cak dandim tembak, cak polisi jangan tembak dulu tangkap, langsung polisi datang kadinya tewak nyana tangkap turunkeun tinggang ku dandim Bahlul Allah juga Allah kok kamu Allah-Allahan sih cak dandim sikat itu Allah beak banget nak beak Bahlul banget nak irung geus dekade lagi irung rata jeung pipi ya geus kieu be Bahlul Tuan Raja gerokeun cak dandim geus jiksa urang ye Kiai Bloon ye Kiai Bloon geus disiksa selesai. Tuan Raja datang nyana ceri ka Tuan Raja, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa, nggak usah nangis, ceri terus baik nyana ceri. Cek Tuan Raja kunaon ieu jelema ditenggelan diuk di kursi raja. Wah bener teu sopan cek Tuan Raja. Haji ieu kan jadi robah beungeut sikat ku dandim. Wah makanya make hizib. Oh dandim atuh kuari makan irid hizib atuh. Masya Allah ha. Masya Allah. Bagus ya Tuan Raja. Nyana ceri. Tidak perlu nangis. Tuan Raja. Tapi terus bae cerik. Hai Bahlul. Ai mana cerik yang cerikan sa? Kula mah cerik teh lain yang cerikan abdi Tuan Raja. Yang cerikan sa? Yang cerikan Tuan. Siapa yang cerikan aing? Aing baja geus jadi raja, jelema jeneng atuh. Kabeh di bawah aing, maka jeung nyerikan aing. Sia nu kudu cerikan teu abdi mah teu kudu dicerikan diri abdi mah. Justru abdi mah cerikeun yang cerikan Tuan Raja. Cerik naon sih yang cerikan aing? Abdi anu diuk kakarak ke 10 menit baik geus disiksa komo Tuan Raja mah sabaraha taun meureun siksaan dari Allah. Cak Tuan Raja pan saya jadi kos kitu atuh. Ke Bahlul tenang. Aing jadi tersentuh ya hati. Tapi lain potongan WH moal di kabangun Banten kok.
nang nitah kula eta mantak doakeun lamun nyana tadi 2018 can anggeus turunkeun ku urang kula mah sabarna mah pamenta jeung para kiai nu sejen hiji Banten, dua tadi teh Syekh Mansur, tilu Syekh Asdawi asal jarah ngeunaheun geus senang urang mah sakitu doang. Urang kan ke lamun kadu 2018 yuk kabeh jelema aya 1 juta mah urang jarah kabeh ka ditu. Bareng jeung kula bener teh. Nah, lamun anggeus berarti urang taekeun dewe, lamun teu anggeus bisa kalian abeh lobaan demo. Ya Karim. Insyaallah lah. Urang ningali gerakanana ku hari jalan geus bagus. Bupati ge alhamdulillah jalan geus baragus gade ngancan anggeus cenah. Dan anggeus minta mohon maaf cenah ka kula teu kudu ka kula ka rakyat. Minta mohon maaf lah. Nah, cek raja teh kula mikiran bae. Kula 10 menit bae ya bengok. Irung teu kadeuleu rata. Tuhan mah sabaraha tahun ke di akhirat tak wae teh cenah teh. Ulah loba omong siapa halul. Mulai ti harita tobat cak Raja Bahlul dicoba tuh kumaha ieu dicoba kumaha coba pangmukakeun mata hate selama ieu kula jadi raja teh ku ngeunahan pan didoakeun lagi ku para kiai kula jadi raja teh nu mantap kiai nu sok ngadongakeun pamarentah teh kiai hebat eta kiai anu geus mukholid jeung pamarentah kiai istimewa sebab ngadoakeun pemerintah jeung bangsana. Tapi aya nu lengah ketika kiai ngadoakeun pemerintah nu didoakeun jadi gubernur jadi pemerintah anu didoakeun jadi bupati jadi kiai nu ngadoakeun setah yang jadi mui jadi ku berkahna doa kiai istimewa lengah nyana horenganan dibalik doa na nyana diijabah nyana nu mundur pamarentah mangeunaheun jadi bupati horenganan majelisna nu nyana nu ngeusian teu karasa ku nyana eta kutukan ti Gusti Allah teu karasa kiai ngadoakeun supaya Pak WH jadi gubernur diijabah ku Gusti Allah kiai anu hantem-hanteman ngadoakeun zahiron wa batinan anu kadituna minta duit bae ka WH kuari pondok pesantrenna santri eueuh nu ngaji eueuh hayo sia emang kula teu nyahok itu diserang di Pandeglang dah bupatihna jadi bupati kiaina jadi sampah inget kudu kumaha tuh ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok hayang dibere ngadoakeun mah ngadoakeun ulah sok menta tah ieu kiai goblok nu ngadoakeun jang bangsa jeung negara kudu bersatu tapi menta cuan ulah kudu menta kumaha cenah kiai lamun dibere sia mah sok anu kitu emang sia mah hajun lalungtik bae ka aing. Nah dibalik ngadoakeun pemerintah hasil jana aya kemunduran pada dirina majelis tinggal majelis pondok pesantren tina pondok pesantren introspeksi diri lain pemerintah bae nu kudu tobat kiai nu kudu leuwih tobat kiai nu kudu tobat ya Karim masyaallah ialah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyana mungprung dedeheun ka murid-muridna nu aya di saantero jagat masyaallah Karim kulangan sakadar nyaritakeun dongeng mimpi Habib Lutfi mimpi aya 4 kuda nu hiji ditaekan ku manehna kuda nu kadua ditaekan ku kula kudana kuda putih nu dihareup ditaekan ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nu hiji kosong ditanya di kamarana ieu cek Habib Lutfi kita naik kuda mau ke mana mau ke Cilogok haul cuman karena manehna teu sehat sangat hayang hadir di lelembutanna tetap hadir geus ngimpi seperti eta disampaikan ka kaula nu hiji kosong nu hiji nah ieu nu hiji jang saha lamun ka Habib Rojak teu ridho aing mah wah teu ridho sama sakit protes aing ka Gusti Allah hapus tipek ya ieu kuari kosong gede nu hiji kosong gede tanu hiji 4 kuda lain sembarangan mimpi atuh Habib Lutfi mah jeung aya deui seorang Habib nu teu pernah keluar mimpi sarua datangan moal dibejakeun kemudian aya deui seorang kiai kehadiran Tuan Syekh Abdul Qadir ku hari teh aya hadir melalui impian-impian orang-orang tertentu mata kula aju
naon gara-garana tewasa isin dikerpeting kena di kamari dahar ya sawab begitu maksudnya aku isin ya Allah ya Rabb tengena cicing sebab jelema nu karari itu loba nu ngimpi iyalah Habib Luti impianana pohara kemudian ayalah alamat-alamat kakula insyaallah teh kudu dicaritakeun ieu mencarita Tuan Syekh Abdul Qadir Pohara berikut Bahlul terus berikut kiai-kiai ahli thariqah lain sakadar Bahlul lain memikirkan dirina tapi memikirkan bangsa umat pemerintah kumaha sangkan salam gitulah abah kula selalu deket jeung pemerintah hanya ngadoakeun supaya saralamet atuh kitu kene ka Habib Lutfi terus bae datang ka kiai ka pondok pesantren ka pemerintah nu dipake kahayang ndek naon dipake kahayang ya segala aya atuh bari henteu usaha tetapi hanya berdoa ke Allah Indonesia supaya selamat bangsa Indonesia supaya subur makmur tur selamat masyarakatna supaya ingat ka Gusti Allah selamat dunia akhirat pemerintahanna selamat dunia akhirat hiji-hijina supaya terbuka mata hati di jalan terbuka mata hati adalah tobat di jalan nomor katilu terakhir ialah tentang ruh iman leuwih jero tadi mimiti Islam fikih kedua iman thariqah nomor katilu adalah ruh ieu jurusan sirrul asrar anu kebelah ditunang ke aya babacaan Tuan Syekh Abdul Qadir anu nyana ketika datang ke sirrul asrar nyana bisa naik bisa turun bisa naik bisa turun bisa ngapung iyalah Tuan Syekh Abdul Qadir jadi katilu ngaranna ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusanna jurusan hakikat jurusanna hakikat nah urusanana nu di urusana jurusan hakikat ieu nu di urusan ruh di awak urang teh aya sodru aya kolbu aya fuad aya ruh sirrul asrar lamun ibadah geus datang ka dinya disebut nage ubudah nah hirup geus teu kudu dahar asal maca subhanallah seubeuh asal maca la haula wala quwata illa billahil alil azim gagah mun maca zikir la ilaha illallah leng eueuh nanaon nu aya ngan Allah ruh kulantaran orang menyeritakan ruh panjang jeung dongeng-dongeng ruhani mah pasti orang asup ke alam malakut alamna alam ieu keneh ngan urang geus teu katutupan ku zahir ku jasad kalbu urangna geus terbuka ka Allah nu aya ruh urang jeung Allah disingkapkeun blek urangna di dieu tapi urang aya di alam malakut urang kapanggih ke jeung malaikat-malaikat kapanggih jeung lelembutan-lelembutan gitulah dina thariqah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka hiji keuntungan urang ayeuna babarengan ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir malah mandar urang dijadikeun muridna amin nomor kedua ulah hese-hese hadiahan Tuan Syekh Abdul Qadir sebab ngaranna sarua jeung Ismul Azam jaminan Gusti Allah Subhanahu wa taala nomor katilu nyana ketika disalaman ku urang hadir nu mandak lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ka Kangjeng Nabi zarah langsung assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah zunubi ka maujil bahri dibaca taetana langsung muka kuburanana udang sasalaman pelukan asli kabelah dieuna balik Tuan Syekh Abdul Qadir lamun sapoe teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceuri unggal poe kapanggih jeung Kangjeng Nabi unggal poe lamun Syekh Ibnu Athaillah salila hirup nyana kapanggih jeung Kangjeng Nabi anu yakzotan 37 kali kapanggih langsung kapanggih pan aya Habib Rozak bajeng kuntilanak nyana masa liwat bae ka kuburan Rozak ini temenmu tuh mantap urang lamun nelenya sieun ya mak lampir lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka simkuring aya alamat sebenarnya mah saya diberi 3 bendera oleh orang yang tidak dikenal kakek-kakek malam datang kemudian pergi lagi bendera merah putih titip
Yang kedua bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga adalah bendera hitam. Di samping eta aya deui nu mere titip sampaikan ka umat bahwa tanda iyalah tanda mempersatu umat. Ingat ka Gus Dur waktu ka dieu kukula ditanya ieu na Gus, kalau ini apa? Ini dari guru saya. Ini sebagai apa? Ini sebagai perlambang pemersatu aja. Kurayon kuari aya alamat kos kitu ka kula. Maneh kade doakeun khususna sa Banten, umumna sa Indonesia. Kula mah jelema leutik atungan sakadar ya Allah ya Rabb. Sakumaha sesuai jeung perintah kula selalu ngadoa mudah-mudahan keluarga kula pribadi kula, keluarga kula, murid-murid kula, santri-santri kula, umat-umat sa Tangerang, sa Banten, sa Indonesia oge sa dunia mudah-mudahan menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doakeun Bapak Zaki, doakeun Pak Gubernur, doakeun para kiai-kiai, mudah-mudahan sing barisa muka mata hatena urang bisa tobat supaya urang menang anugerah salamet fid dunya wal akhirah. Dunia mah Allah ditinggalkeun ku urang, isin urang mun nyaritakeun dunia, sugih urang, paeh urang, kasugihan urang ditinggalkeun, mobil ngan sakadal ngadadahan urang, perusahaan ngadadahan urang roh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Seminggu 2 minggu buka kuburan urang, nu kamari di bos-bos, nu kamari di komandan-komandan, nu kamari di bapak-bapak, ternyata horenganan geus bilatungan awak urang. Nggak memulai zohir bilatungan, tetapi ruh urang berhadapan jeung Gusti Allah. Ialah torikoh ngarana ke insyaallah iraha deui ngabahas tentang ruhna anu bisa hihiberan ka alam malakut. Lamun Habib Lutfi urang nyaritakeun Habib Lutfi moal angis-angis, nyaritakeun Habib Umar almarhum condet moal angis-angis, nyaritakeun Said Maliki luar biasa, jeung nyaritakeun habaib-habaib anu geus usul ilallah. Lain habaib Syekh Asnawi caringin mantak dizarahan ku urang Syekh Abdul Karim, urang nyaritakeun karomah tan Syekh Abdul Karim luhur teh ieu bae ulama-ulama Banten kukula ye geus dirangkum karomah Syekh Mansuruddin, karomah Syekh Asnawi, karomah Kiai gitu Syekh Abdul Karim jeung sederetan ahli-ahli thariqah nu aya di Banten. Kukula keur diteangan karomah-karomahna ke lamun di istikhorohan bagus, kukula engke endek di Citak melalui Zaki. Aya bupati nya dan teh, ya Zaki ya ngitakeun jual ku Zaki, duitnya jang Zaki. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dicekapkeun sakieu hapunten tina samudaya kalepatan sareng kirangan hapura ka seluruh masyarakat nu sakieu lobana. Masjid Kebon Maya hampir 80, tapi pandaharna tipe salasa. Meuli lauk lagi hampir 5 ton, tapi pan ieu kos kieu tah dan lain-lain sebagainya. Atuh kucuran-kucuran atuh Bapak Zaki mawa, kemudian Paweha mawa dan lain-lain sebagainya. 80 ieu mencitna masyaallah. Tapi kula mah teu ngadahar ngan sacomot-sacomot bae ngadahar tuh. Nah imah hampura besi anu teu kajamunya engke besi dipersiakeun dahar aya keneh dalahar deui. Jeung besi aya naon bae caus sagala jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-manal ijmaliyu utawi ikilah iki kumana kang bangsa kasimpulan. La tajibu zakatu ora wajib apa zakat fil mali ing dalam harta illa idza balagha nisaban nanging tatkala tumekaya mal ing nisab. Teu wajib ngazakat harta kecuali nyampai kana nisab. Manta kabeh brozak matara ngazakat antaran eueuh nu deuk di zakatanana. Falamma kanat maribatun li sabda tawaqafu ala naqli lan samangsana apa ngawruhi nisab iku narima tawaquf ya ma'rifatun nisab ala naqli ingatase naqal
li'annaha karna satuhuni zakat karna satuhuni marifatun yusab ta'abudiyatun iku kang bangsa ibadah laisa lil aqli fiha kang waranana iku tetep kade akal fiha ing dalem ta'abudiyah majalun apa nggon manji takafalan Nabiul Karim bayanan nisabi maka nanggung sapa Kangjeng Nabi kang mulya ing martalakeun nisab ing dalam fi kulli nau'in wa tahdidin ing dalam saban-saban warna lan batasanane ada dihi tegese bing bilanganane kulli nau' kulantaran memang iya zakat mah bangsa ta'abudi anu moal ngartieun akal sebab tauqifi tatawakkafu 'alal naqli rek kaharti rek teu kaharti pokona laksanakeun sebab ieu mah tauqifi cek akal mah sawah-sawah nu urang nu gawean urang nu ngabiayaan urang nyurubuk urang nu mayar urang kunaon atuh barang urang hasilna menang saton kur dikaluarkeun jang fakir miskin wah teu endah ieu cek urang mah pasti teu endah mantak di Karawang tilok ngazakat jelemana menang puluhan ton teh ih sawah-sawah ngaing ngagawean uing atuh kumaha uing wae atuh cek Allah atuh sia-sia nu aing dikandarakakeun tuh kumaha aing wae ngadu sia jeung Allah sok bawat maneh sia teu meunang diangsong-angsongkeun ka akal rek kaharti rek teu kaharti sebab akal lagi nanyiin Allah letik akal orang telah sapira akal orang wa ma utitu minal ilmi illa qalila kuletik-letik na ilmu keur ngaji ge ngopi bae letik maka Allah nurunkeun nabi jang utar atur ewe dina Quran usab nisab abaraha nisab mas berat sabaraha harta maka Kangjeng lah tampil ngajabarkeun tentang Al-Qur'anul sebab Quran ditafsiran ku ucapan Kangjeng teh lain sambarangan kudu ditafsiran deui kusaha ku ulama geus qaulul ulama mufassirun li qaulin nabi wa qaulun nabi mufassirun li qaulillahi ta'ala ngaja-aja urang ngartikeun Al-Qur'an eta ujung-ujungna golkar teh didalilan ku Al-Qur'anul Karim pedah di Quran aya ngajelaskeun tentang syajarah dipakai ngadalilan Quran golkar mararampus ya ujianan sambarangan bae Kangjeng Nabi ngajelaskeun kana ngamertelakeun nisab dina setiap warna jeung ukuran bilangan-bilangan nu mantak wa qarrarul lan netepkeun ya Kangjeng Nabi anna makana satuhuna barang kang ana yang madunan nisab iku kurang ingsan nisab laisat iku aranana fihi ku tetep ing dalem apa zakatun zakat qat'an lutfan gitu kalawan atawa karena welas minallah saking Allah bi ibadi kalawan pirang-pirang hamba Allah wa takhfifan lan karena ngentengan diberi aturan zakat soteh bagi jelema nu geus moyah maye hartana saton teh geus dianggap moyah maye mun didahar ku sorangan saton besi kapelag mantap kaluargeun nah disisieun imah sia aya fakir miskin sia menang tonan
kabejakeun kata tangga sedengkeun tatangga mah teu boga sawah teu boga perusahaan. Nah Allah langsung anu mere aturan bere tah hamba aing moal lantaran ieu mah sawah aing nu ngagawean aing moal aing mah moal ngazakat jeung teuing cak Allah digacungkeun sia ku aing dikirim ku Allah tentara Allah berit dikirim ku Allah tentara Allah keong dikirim ku Gusti Allah tentara Allah sibet dikirim ku Gusti Allah tentara-tentara Allah bangkong nyana ngomong aduh jana be aku keong-keong ngomong bongan sia tengah zakat bego sia ngan teu kadenge ku ceuli urang padahal keong ngomong iyalah aing mah ngadahar ge ngadahar bagian anu fakir miskin aing nulungan fakir miskin kadengekeun lagu fakir miskin bahwa nu sugih nu tilok ngazakat ieu parena gacung atawa ku keong seuri fakir miskin beakeun yong dibeak hadege cak fakir miskin coba mun ngazakat milu sediheun fakir miskin ge ya Allah ya Rabbi si Pak Haji eta anu sok ngazakat bae Gusti ulah dibeakeun jenting batur mewekeun satema karunya abdi sok meunang dahareun ti nyana nementak sisina doang tengah nemen teh at-taghlilul labzi wallahu a'lam bissawab nek ka mana tuh yang gegeran bae ngaji teh Bismillahirrahmanirrahim wal izzu kulluhu fi mukhalafatil hawa utawi mulya sakabeh izzu ikut tetap ing dalam nyulayaan ing hawa wa dhullu kulluhu fi ittiba'ihi lan utawi hina sakabeh dhillu ikut tetap ing dalam nganuti ing hawa wa yakfi ka qawluhu ta'ala lan nyukupi ing sira padawan Allah ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa Allah alam bimaradi anitah maka ngali sira ing wong kang ngadadakeun man ing pangeran man ing hawa man al ayata nutugakeun sira ing ayat jelema bisa mulia lantaran nyulayaan kana hawa jelema hina sakuabeh kahinaan lantaran nutur-nutur hawa Izaid ko ayeuna berkibar amat benderana padahal mondokna da bareng jeung urang babarengan baheula masak sakastrol rejeng saanggal rejeng malah rokok ge osok babarengan siring sapotong ewang tapi ko ayeuna nya nama diangkat ku Gusti Allah beda santri araya pemajikanana bahenol nerkom kendaraan boga keur carita kikituanana babalasan eta baheula kemudian kadeleuna tenang tanyakeun naon rahasiana pasti aya nyulayaan kana hawa ketika leusi itu luar biasa tama pohara luhurna luar biasa pasti ngajauhan hawana lantaran perang di medan laga mah gampang aya waktuna saminggu sebulan satahun tapi perang jeung hawa nafsu satungtung umur urang aya hayat dikandung badan terus perang ngalawan nafsu lajan aja urang mah teu pernah perang eta sia mah kos kitu ngajejes bae nah lamun urang deuleusi itu mah kiai kok kuari jadi kos kitu kunaon make batik emang ulah kiai make batik teu aya ulah mah ngan atuh pejabat lain polisi lain kok make batik sih ulah sok dihaharuan teh budaya
ente aing mendek ngaharuan bae maksudna naon sih make batiknya na ih jagana hayang rada gaya batikna aya arjunaan di tukang Masya Allah nusa urang deui mah aya sami hajian deui deres tama nusa urang deui kombayanan tukang ngadu domba tah eta keur carita kunaon sih hawa nafsu nyana resepeun babatikan sebab sok kaondang bareng jeung Ki Pudoli Nyependi ka pendopo sok dibere 3 juta ai kiai mah ari lain kiai mah sok 500 kan Nyependi 500 gede henteu salat teu khusyuk kiai kunaon laju boga tekad teu haram ta duit pamarentah lamun teu haram nekadkeun teu haram moal ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah tekadkeun di jero hate haram duit pamarentah wah kabejakeun ka pamarentah ulah dituturkeun sama kiai ieu geus los ngita henteu nuturkeun aing sia mah dititahkeun henteu tuh kumaha henteu rasakeun bae ku sia ngeunah henteu sia ibadah lain kitu cenah pan haram ti Allah aing nang ti Allah pan atuh cenah duit pamarentah haram ngaji atuh sia ulah di kantor bae ya aing sok cenah ngaji leg-leg Gusti Ki Golkar moal aya Ki Golkar nu ngaharamkeun duit ti pamarentah ye parang sana lamun urang ngaji Riyad Takrib Fathul Muin Fathul Wahhab Riyadhah moal aya nu ngaharamkeun tapi ketika orang julusup ngajina Minhajul Abidin Maimuniyah Ihya Hikam jadi sama akom ngaharamkeun sote di makom mana nu mantak ngaji ieu mah teu meunang budak leutik mah teu meunang ngaji kos kieu ieu teu meunang mending baralik we tas mingguan balik ngadar wuduk 2 piring balik geus ulah milu ngaji kitab ieu kabalinger engkena kabalinger cenah hadena aing mah lain budak leutik kolot ge teu ngaji sia sarua jeung budak leutik sia mah leuwih ti budak leutik TK sia mah aduh waktu jang ngaji acar ieu mah geus makomna makom kelas elit ieu mah ieu bangsa Jokowi ngajina kos ieu maksudna ieu mah jeung perbaikan syariat ketika ngalaksanakeun syariat supaya ngagenclang makelah tasawuf geus ketika nunduk make tasawuf loba larangan-larangan di syariat mah pek bae deuk kumaha ge tapi ketika urang make jalur thariqah hayang datang ka hakikat atuh mun larangan thariqah naon bedana jeung syariat nantak make aturan di thariqah mah hiji ulah toma ulah ngarep-arep nu batur ulah ngarep-ngarep pamere lantaran nu aya di leungeun batur ge nu Allah ka Allah bae si mentana urang lamun dina thariqah mah kuari mimiti ngadoa hayang sorga embung ka neraka ketika dibere jalan ku Allah daeklah ibadah ngajauhanlah maksiat eta teh diijabah doa ngaranna taekeun ku ari mah ulah hayang ka sorga ulah embung ka neraka mulai urang ngadoa-doa diijabah plong bae henteu hayang ka sorga teu embung ka neraka akhirat teh pohokeun ka mana tuh ka Allah mantak lamun di makom syariat mah sia ibadah endeu ka mana ieu endeu ka sorga hayang naon hayang ka sorga makom syariat di makom thariqah mah lain sia ibadah ka mana aing mah besi teu kapanggih jeung Allah ka sorga jeung ka neraka geus eueuh di hate aing mah besi teu kapanggih jeung Allah beda maksud nu bodoh yakni ahli syariat hayang ka sorga embung ka neraka emang di dinya makom nanya nama ketika naik ka luhur sorga jeung neraka mah makhluk
hayang ge ka khaliq nu nyieuna rempan besi teu kapanggih jeung nu nyieuna tuh ketika orang abrut-abrutan dikiriman kue bolu ti Sarwiti seserian dinikmatilah kue mantep buatan Sarwiti indah amat ketika boga maksud hayang ka Sarwiti kue dibikeunan teh ieu ngeunah ieu kue bolu teh hayang aing mah kunaon sih aing mah sapira kue ngeunah sapira kue hayang kanu nyieun kue naing mah maningan bolu nu di ditu daripada bolu ieu emang kunaon elehaneut tuh kan aing mung bolu eta mah jekna beak bolu itu mah moal beak-beak kan cenah sia sareuri heran hayang bolu kajen kumaha aja kos gitulah nah kahinaan seluruhna aya dina nuturkeun hawa urang teh dibere ilmu ku Gusti Allah teh setiap jelema dititipan ilmu bisa maca Quran bisa ngahartikeun bisa ngamodif melalui alat di usul pikihan kurang timbullah hukum pinter jana ngaji atuh ku hari indah jasa hirup urang teh bergaul jeung jelema usum kampanye imah ngabaya aing ngadoakeun bae usum muktamar imah ngabaya aing ngadoakeun bae usum nu karari itu teu aing mah ka majelis ka masjid ka imah ka majelis ka masjid ka imah kok cicing bae ge nya di lembur nya cicing bae kok benderana naek ka luhur mulya Allah anu mere mulya aya babaturan leuwih pinter tinyana kemudian asruk-asrukan ku ari diajaklah ku bupati kampanye pilkada diajaklah di partai Golkar lantaran partena Golkar teu eureun-eureun nyana naik ka panggung hedo hina ilmu ngan sakadar dibayar ku apansa ilmu ngan sakadar dibayar ku majelis ilmu sakadar dibayar ku pondok dibang-bangunkeun naon hartina pondok naon hartina majelis ari eueuh nu geus siap pondokna bagus 2 tingkat santrina barang dihitung 5 jeung tihang ai tihangna sabaraha 4 santrina hiji berarti hina aju perasaannya na capek ingkig-ingkigan ke kumpulan ke musyawarah yang syaitonir rajim ke kumpul di pendopo ke capek hina lah babarengannya na jeung jelema-jelema hina indallah kabelah dieuna masyarakat geus teu percaya ngariung teu diondang santringan hiji terus hina ilmu mah aya cuman hina lantaran nutur-nutur hawa kurang jelas keneh bae ku ari mah urang bogoh ka awewe lamun urang pasrah tawakal tu Allah abdi nang Gusti meureun jodona ge ti Gusti nyanggakeun sadaya-daya bakal mulya tetapi lamun urang mikahayang kenal lah jeung Sarwiti urang Cikupa mulai di SMS ku urang ajo nitah datang Sarwiti na ba'da maghrib mulai orang nu tadina salat awabin lantaran janji jeung Sarwiti henteu ba'diah gente langsung berangkat hujan ngararincik saeutik teu masalah lah hujan saeutik ya dilempangkeun kurang bensin meuli lah bensin kabeneran tutup pomna aya ge babaturan urang menta urang ka babaturan heula ieu deuk ka Cikupa heulanan hina nya peuting nya kahujanan nya menta bensin emang teh hina atuh hina hanya sekedar demi itil hayus ya hina ngahinakeun diri sia datanglah urang ka Imah Sarwiti disambutlah ku Sarwiti hawa urang akur lain lalagaan mulailah urang diuk manang setengah jam cak Sarwiti be lamun ngabasong ngeunah amat siap cak jalan teh aya duit tenang aya padahal mah teu boga sapatu digadekeun
mulai keluarnya nah hujan ngaririnci keneh leangan baso kapengkolan eueuh tutup lantaran hujan. Haji Sarwiti nge-SMS aya basona geus bae balik ka tenang ke muga mah neangan heula kakak neangan ka Cimone. Masyaallah coba eta ti Cikupa ka Cimone neangan basonya hujan yang penting ieu hawa nafsu. Coba lamun di imam menang sabaraha juz tah maca Quran parang sana indah bae indah lantaran hawa nafsu. Saya baso nge-SMS-nya nah hayang baso naon ieu baso tajong baso setan malpinas baso jurig cak Sarwiti emang konon hayang baso jurig sebab nu meulina ge jurig eli baso tuh kan hina kan dijual sepatu gadekeun lah jam eueuh sepatu eueuh aya ge tafsir Munir nu geus hafsah teh dijual tafsir Munir geus 2 jilid bebeakan hina kuari lantaran aya hubungan internal antara Ki Zaid jeung Sarwiti hubungan khususon ila ruhi. Jadi kuari nyana siap melaksanakan perintah-perintah Sarwiti beuki hina ka dituna nafsu bunga ngan hina. Ketinggalilah ku keluarga Ki Zaid kuari jadi kos kieu babaturan ge ngahanjakalkeun atuh sia kira-kira ja aing ngorah heula tapi teu kitu-kitu teh rahasia perusahaan hina enggeus eta dina sok adzan sok qomat kuari tilok eta dina sok ngamutar atur di mushola di masjid kuari henteu mabok cinta hina ieu keur carita urusan ka pamerintahan tuturkeun ku sia hina encan engke ujung-ujungna geus jadi bupatina tilok mireunge ka kiai anu pipilueun sugan ditegor dibere henteu malah ditutup ujana telepon ge bebeja nyana ka asistenna mun aya kiai anu telepon gas kedai dipasangna engke pilkada hareup diganjel doang nya mah mun cara mobil truk nya mah ganjalna tah jadi kiai eta lamun sok ilu pilkada kiai ganjel sebenarnya eta kiai ganjel. Nah nuturkeun ka hayang nafsu kasih dahar bae lamun nuturkeun ka hayang capek hayang anu meuli heula berangkat capek emang teu capek gitu indah ke kadeleuna doang capek sebenarnya mah lain jeung santri mah indah sebabnya nama teu nuturkeun ka hayang budak lapar masak woi jauh laukna nu aya bae tetep habek ge aya kita udah babaturan sarua milik Allah usaha Allah ditetep bae gue jadi babaturan nama woi lauk aing atuh engke we diganti hese amat sih sia pokokna mah nu sia sarua jeung milik bersama nu sia nu aing gitu bae sia begitu amat ngomong nu loba ngomong begitu tenang we santri mah masak dalam engge masalah sebenarnya nama mana nu asup bae tenang ya nama tilok beli sendal anu aya nu mana bae diasupan gue nyan waya digerokkeun woi teh sendal aing oh ieu sia neangan atuh gantina jeung aing ieu dibikeun tenang jadi keindahan masan teh kunaon nafsu diwarah nu mantek lain teu bisa nyieun pondok bertingkat-tingkat lain teu bisa nyieun kantin apan ieu teh dididik lain sakadar endek supaya bisa maca kitab doang sakadar ngadidik endek baca kitab doang mah di kelas-kelas ku urang bisa siapa kelas 1 siapa kelas 2 siapa kelas itu ambalak gampang teu mau kos kitu mah heuy nyieun kelas-kelas kos kitu teu kudu nyontok ka sanawiyah aliyah teu kudu tah mah SMP lain SMA lain si horeng sanawiyah Allah apa sekolah Mandalungan teu kudu santri mah sagejebrug mah bae geus saha anu pinter eta nu bisa gitu bae geus teu kudu di kelas-kelas sebab naon lain sekedar ilmiah tetapi akhlakul karimah lain sekedar ilmiah mah gampang teman teu kudu niru-niru nyieun sorangan bisa tapi lain eta supaya masak sorangan nyeuseuh sorangan supaya sarete di kasur di ubin di tehel di taneuh akur bae
supaya make angel jeung teu make angel akur bae tilok aya santri ribut woi budak angel aing ribut tilok aya woi eta kasur aing misalnya make kasur di pondok paling ge euy tumbila pindah sia ka ditu ulah di aing bae paling ge kitu santri mah eta teh kiriman Allah segala tumbila segala tuma kiriman Allah mana aya santri nu teu budug apa kiriman Allah siap pikiayeun abeh engke supaya budug jeung teu budug akur oh dibudugkeun bae ku Gusti Allah mantap lamun teu budug bae jadi kiai tetep kudu mengalami budug heula mantap cek nun can mondok moal mondok aing masih budug prak nya teu mondok nya budug parah tah tuh. Iya cobaan tuh Gusti Allah abeh engke datang ka imahna tahan banting ketika nyana teu dihormat ku tatangga ieu aing memang tiba lagi kieu ketika manehanana teh dibere gelas tuh bagus di pondok boro-boro gelas aing mah dipanyuk ge terus bae ketika engke teh dibere naon sareuh angel di pondok sabaraha taun terus make angel aing mah ketika di ngan gitu ngaran panas di pondok geus jadi keur dibere senang sakitu dibere susah sakitu dibere geunan sakitu tak eta teh hasil mondok coba pondok modern mau bisa lain sekadar maca kita jeung maca kita mah babari atuh tanyaan santri carekan kurang santri apalkeun sia ngejar ilmiah gampang tetapi lain eta akhlakul karimah supaya urang nuturkeun uswatun hasanah Kangjeng Nabi iya nu hese nah tahan banting ketika orang datang ka imana di kiai-kiai ku batur dicarekan ku tatangga can sabaraha itu malah nang tangan carekan deui aing Gusti urang diundang aja teh dibere berkat can sabaraha paling aing moal daek deui ngari suul khotimah tuh. Nah tahan banting iyalah pondok pesantren nu mantak diarantep sebab ieu mah tetesan wali Sunan Rohmat nyieun pondok pesantren terus sasari pidato Maulana Hasanuddin terus ka belah dieuna kieu bae emang naon lain ngejar ilmiah sekadar ilmiah tapi di samping ilmiah horenganang akhlakul karimah supaya datang badai dan lain sebagainya nyana tetep ke Allah eta nu dimaksud. Nah mulia sakabehna mulia fi mukhalafatil hawa zillu sakabehna fitibaihi nu mantak afaraita man ittakhadha ilahahu hawa ente pernah neule sok deule jelema anu ngajadikeun hawana sebagai pangeran capek jeung hina hayang apaan sa kuli heula capek kan ye hayang boga mobil oh anu capek hina ulah boga kahayang kumaha Allah Masya Allah karim kayak teh kos gitu babari ngomong mantap dibuktikanlah di rukun Islam syariat kurang kuari ditorikokeun lamun tadi syahadat supaya syahadah teu bohong supaya boga rasa mindahkeun ti syariat kana hakikat melalui torikoh supaya timbul rasa abeh syahadat bener-bener karasa kuari salat eta berarti keur mukalama jeung Allah sebab menang ti Allah cak Gusti Allah Muhammad besi ere kapanggih masyarakat anjeun besi hayang kapanggih jeung kaula umat anjeun ieu oleh-olehna pagawekeun nya bejakeun nya ka masyarakat ka umat anjeun mun hayang kapanggih jeung kaula ieu salat paranti usul ka Allah. Nah kuari puasa aya sakadar pindah dahar mah loba nu bisaeun teh mah urang kota Ambalaya urang kampung Ambalaya tapi makna daripada puasa horenganan urang bertolak belakang jeung hawa ieu nu mahal ketika urang zakat ngaluarkeun zakat babari horeng makna zakat lain sekedar ngaluarkeun harta pengorbanan moal luhur agama mun teu diperangkeun moal luhur manusia mun teu dikorbankeun korbankeun atuh. Nah mantak makna puasa adalah merangan hawa geus puasa na syariat jeung puasa torikoh bakal beda puasa nu bertorikoh jeung puasa hakikat bakal beda ketika puasa syariat pindah dahar doang malah lobaan keneh di bulan puasa dahar jeung nginum batan teu puasa
di thariqah lain beki ngamantepkeun naon kitu ngaranna posisina misi jeung visi jika Allah keun nu kamari rada leha-leha kuari mah difokuskeun ka Gusti Allah ceuli irung kabeh ka Allah kabeh ieu teh ya horenganan lain sapuasa-puasa merangan hawa mata dijaga teu dipake dula deuleu ceuli dijaga teu dipake dunga denge irung dijaga teu dipake umba ambe leta dijaga teu asal ucap-ucap leungeun dijaga teu padu nyekel ieu teh hawa hayang sabenerna neuli itu penggolkeun hayang sabenerna ngadengekeun eta pengkolkeun ieulah puasa sakadar pindah dahar gampang tapi puasa merangan nafsu ieulah thariqah hawa tah mulyanya nah kabelah dituna geus hakikat lamun golbu poho ka Allah sadetik batal puasana di thariqah lamun aya bae mata dipake maksiat batal puasana di thariqah mun ceuli pake lain ka Allah batal puasana urang mah di syariat teu batal teu naon biasa bae mun can dahar can nginum urang mah teu batal tapi di thariqah mata dipake maksiat lain ka Allah batal puasana lamun di hakikat hate poho ka Allah sadetik batal puasana ieulah nu hese kos kadarituna nah nu mantak bakal berbeda jelema ibadah di syariat jeung ibadah di thariqah berjalan ibadah di thariqah jeung nu ibadah geus dina hakikat atuh lain deui nu mantak engke ahli hakikat neuleuh ahli thariqat lah karak datang ka dinya sia mah ahli thariqat neuleuh syariat lah puasa lumrah sia mah disebut ge puasa awam ieu puasa khos itu khusus nah lamun aya sarjana neuleuh jelema kanu keur kuliah keneh urut aing cak nu kuliah keneh cak nu kuliah neuleuh kanu SMA lah tah urut aing selalu kitu bae nah kitulah dina ibadah sarua bae nah ieu hawa wal izzu kulluhu fi mukhalafatil hawa tarif hawana geus tinggal praktekna urang nyulayan ninggalkeun hawa nafsu urang hayang mulya urang hayang hina mulya jeung hina aya di diri urang sok beda urang awak urang dek dimulyakeun urang nu ngamulyakeun urang awak urang dek dihinakeun urang nu ngahinakeunana Ki Zaid jadi kiai tapi hina nyana anu ngahinakeun lain Allah ieu mah keur carita bahasa ahli tasawuf geus kitu si itu mulya najang nang nyana si itu hina nang nyana nu nyieun mulya jeung nu nyieun hina nyana sorangan urang sok disiapkeun geura dek dimulyakeun awak urang dek dihinakeun awak urang hina eta keur bahasa sompralna padahal mah teu niat mulya teu niat hina urang ibadah ka Gusti Allah ngan bahasana kudu kos kitu geus kitu satungtung urang nutur-nutur hawa hina satungtung urang geus bisa urang ninggalkeun hawa urang bakal mulya teu kudu bebeja ka batur teh mah urusan urang jeung Gusti Allah ibadah nititah ku Allah nu endek ngaganjarna Allah jeung teuing sekitarna mah endek menilai kumaha nu penting urang jeung Allah ieu mah urang mah deukeut jelema bae susur di kieu-kieu Noel heula mah ini dong Haji Pendi susur sebadak ieu giliran bae sorangan susur di mananya na di mana Teta kos gitu, asal aja jelema bae Quran dibuka ku cenah. Woi, qol-qolah qof, kutub jaddid. Bae jelema Quran di mananya na di mana? Oplo, teman jelema kos gitu mah. Ka Allah. Urang kita ibadah ku Allah, nu rek narimana Allah, nu rek gaganjarna Allah. Jelema sekitarna ulah dideleh, bodoh teuing. Deuk kumaha bae, nu penting aing ka Allah. Aya di syariat lain satungtung aya jelema dibagus-bagus eueuh jelema teu mantak beda ahli syariat mah mundu ka masjid rapi nya jas dipake 2 rangkep jas dangke sahareudang elos jas dipake sorban dipake udeng ban Vespa mah eleh giliran we salat sorangan make kaos cangklek tukangna rinso cek jero pangeran teu neuleukeun beureut nah ieu ahli tarekah mah lain di luar di jero kasih kos kitu bae
nyana keluar kitu pakaianana sebab ittiba'an li Rasulillah nuturkeun Kangjeng nanaon ge di jero kitu bae kajen kumaha aya jelema kitu jelema kitu bae nyana mah sebab naon Allah nu di deuleuna kitulah ahli Allah. Kurang beres ceritakeun mahfud nomor kahiji tinggal fa ammal mahfudu bil harfi wallahu a'lam bissawab.